Cepian, Gusti, Ece, Naon? alhamdulillah damang. Alhamdulillah. Ayo Ece tadi di jero naon wae atuh. Keur ngobrol ngadon kala dicabakan. Kusaha? Bapak teu nyaho disangka uing awewe. Naon wae nu dicabakanana? Kuat gap-gap. Kalau naon wae? Ya ku tangguran kuat murilit Oh, akbar. Ece damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ece bisa siotan di kanon ieu teh lembur naon ieu teh? Ya Allah, tengenan. Naon cenah? Sawah pasir. Sawah pasir. Ya Allah kuat garulisnya ibu-ibuna saware. Ece. Saudara mang ibu. Nya damun gering mah moal ka dieu nya. Benar Keur benar. tinggarorel lagi. Ece ieu teh urang teh dina acara wali motor nikah. Nya. Adinda Ahmad sareng Melinda. Da ieu pangantenna sok atuh tepangkeun heula sareng pangantenna. Aduh, nepangkeun Andin. Cium ada. Andin. Nya Andin Andin Medan. Ece. Jalan-jalan ke pasar baru. Aye. Jangan lupa beli sedotan. Paling enak pengantin baru malam pertama njot-njot. Alah, Tangkal jengjing tangkal aja. ajib ajib. Tangkal jengkol di astana. Ajib ajib. Ajeng teu jingjing teu bawa asal eta nu ngarengkol di jalan. Ece. Sok atuh Ece salam heula ka jamaahnya. Acan salam. Meser daging ti Batawi dijual ka Singaparna. Aye. Judang jading kasalaki hayangeun si cala. Aya kene. Loba, Cing sok. loba. Loba. Ece salam heula ka jamaah ka Pak Kiai. Iya ngadarung gua. Eta ampun ibu di amparan teh calikna. Ya Allah ti urang dieu nya waranian. Heeh. Mangkana ibu awewe mah pamali ulah diuk di taneuh. Nah aku naon? Bisi kacangna jadi. Cek ieu kabel ka dicekelak kelas kedeung. Kumaha lamun keur diuk pelentu. Silukan. Alah coba deui kabel ngeunang. Injo mah kitu bawa balik kabel ngeunang. Lain ieu teh lain lato-lato lain kabel ieu teh kabel. Usrakas rek keleget. Kalama lah nya. Salam heula atuh salam heula. Ya darung. Itu nini tukang. Lagi calangap ini. Kunaon teh teh? Makanya awe mah sok beser. Heeh. Lamun beser wae make tapes kalapa. Terus ning kumahakeun? Lumayan daya serapna tinggi. Cuman pas jalan 10 meter lecet. Ari teh wing kitu ganti ku 8. Bingung nyokotna. Da kumaha? Wah dijamret sakaligus. Ayeuna teh botak. Kacokot jeung eta-etana. Sok salam heula atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nu dipengker ka kuping teh. Itu tapi nembalan. Kuping nu dipengker itu. Pengker nembalan. Ece ieu teh cenah panganten teh tadi teh geus gusal-gusal. Hayang turun heula kumaha panganten cenah di dieu tos cenah turun? Mangga rek lungsuan. Nya turun we. Ada didoakeun sing buru-buru boga momogi. Bu momongan. Nya momongan kana putra-putri soleh-soleha. Amin. Nah, lamun cek urang Purwakarta mah Naon teh? boga budak mah mending boga budak awewe daripada budak lalaki. Nah aku naon? Sabab boga budak awewe mah nyusu nage paling lila 2 tahun. 2 tahun aya lalaki. Ye seumur hirup nyusu wae. Kada mungeun di sapi. Bener. Mung dipesat mung aya ngake nyoy. Lain Ece ke lapangan teh 5 menit teh manya babeng aya Ece di dieu. Aya Ece pernah kawin? Yo nya pernah. Sabaraha kali kawin teh? Mun teu salama nu inget nama 18 kali. Anu ingatna 18. Anu teh ingetna. Kan kawin terakhir ka orang Arab. Ka orang Arab kumaha teh jeung orang Arab cigu? Apa mun orang Arab? Eta mah paehna keneh segede anak ucing.
ngomong ke sirupna cakada ping-ping ngorok. Malam pertama cepia kuat 14 jahitan. Aing juga kasih perkosa ku ke depan balik ke perondangan. Lain aja eta, Ece kan pernah kawin, ai malam pertama baheula kumaha perasaan. Ih bingung ngamimitian. Bejaan banget. Ahmad kan baheula kalau cepia malam pertama kuat bingung ngamimitian. Itu mimitina di mana heula nya. Pasti di koar-koar make suku. Koar-koar itu mati lampu. Poek lampu. Bingung koar-koar henteu suku cepia teh mentok kana suku lomari. Terus dikenyang we sakaligus eta panganten katinggal lomari. Kan aduh nyeri kadangkeun kumitoha. Keun bae adakta panganten anyar mah nyeri. Disangkana meureun urang keur digawe buku katinggal lomari aing. Tahan we neng tahan. Keun bae nyeri oge sakedeung moal lila ieu. Batu Gus Barareu katinggal lomari. Teu nyahoan teu da oge. Sare barang sare meureun salaki teh ngelai. Sarena teh ngelai ngeclak. Iya nu ngelai. Cek mana keun bae neng da emang adat teh panganten masuk abrok jeung nu ngelai. Ubuh ngacai. Tapi alhamdulillah cepia baheula keur kawin, cepia mah nanggap guluduk. Nanggap guluduk hajatan. Terus kumaha? Pokoknya pas di rapalan hujan angin. Kuat dordar gelap. Maka yang dibere mas kawin beling setengah karung. Aing pusing jang naon beling. Tak akeun bawel anu penting mah kabejakeun kawin we. Eta. Oce, sacan kawin cenah ai baheula cita-cita hayang jadi naon? Baheula hayang jadi jablay. Lain ngadenge-denge cenah Ece pernah daftar KUA. Hayang jadi amil. Hayang jadi amil tuh. Kamari keur corona amil bala leunghar. Nah, aku mah gitu. Nya ustad teu payu, artis teu payu, amil nu payu kedeung-kedeung innalillahi. Keur corona loba nu pae. Sapoe kuat 7 8. Alhamdulillah corona anggeus amil nu pae. Tapi amil di dieu masing palanjang yuswa. Amin. Ulah wa ka maot satungtung masyarakat can maot kabeh. Keun we lamun amil maot sorangan wae engkena teh mandi sorangan amil. Ka kuburan sorangan. Nguburkeun sorangan pokona mah. Karunya bisa sok dibeda-beda bapak nu maot teh di abdi mah mun beungharu nu alayan teh kuat loba nu nyolatkeun di masjid mun pinuh nepi ka tincakan mayitna oge kudu salat Nu beungar. Imam teh mana ih mayitna kana sungguh. Bakat kula bating nu ngalayan. Aya nu sangsara kumaha? Sangsara mah salat sorangan, mandi sorangan, masuk ka makam sorangan yang digle. Mana mang kubur. Aing ngawan nu nganter-nganter siapa lah aing apal. Nah, alhamdulillah pokona mah bagja ka urang dieu sadayana sing sarehat. Amin. Sing palanjang umur. Keun lemur batur paraeh ge urang dieu mah ulah. Keun bae sing laloba duit. Amin. Percuma jag-jag sehat panjang umur duit teu gablek lieur kan. Benar. Pek pokona sing loba duit teu doakeun ku cepiahnya sing arangkat ka tanah suci. Amin. Lamun geus pangkat rek nanaonan di ditu. Pek ibadah. Ibadah ulah ngulungan aqua. Alhamdulillah pokoknya namanya sing sarehat sadayana Ece nya panganten cenah hawatos urang ka ditu heula nya. Pilih hoyong ka ditu heula cenah panganten. Sok mangga atuh pangantennya. Tepuk tangan dulu dong untuk penganten semuanya. Mangga wilujeng kade mun hayang budak kalaki ti belah katuhu heula. Kakek cenah ieu kan di bejaan hiji di bejaan heula. Bejaan ti belah katuhu heula. Eta lalaki yang budak awewe naikna ti belah kenca. Lamun hayang kembar ti luhur jeung. Da cek kiai cenah ge lamun hayang boga budak haji jadi haji huluna doang weh cenah eta teh mun hayang budak haji teh huluna hungkul diasupkeun teh lamun hayang ke budak jadi pejabat sapotong lamun hayang jadi kiai nya kudu sapotong pejabat sapotong haji huluna hungkul lamun kabeh masuk jadi gembel nah kumaha kabeh mah boskeun kabeh sok jadi gembel dicobaan harita ku panganten neng cenah urang nyieun budak haji yuk cing bagi cobaan teh atuh haji mah cenah saeutik atuh aja pejabat we lah setengahna setengahna
anggar dirasa-rasa teh keun ngeunah kurang kabehkeun lah keun bae lah gembel nya gembel kurang lah kagok mah cenah kagok lah Allahu Akbar ece. Itu urang teh dina raga walimatun nikah nya. Itu teh nya ece teh seorang mewakili ibu-ibu cing kumaha tip-tip istri anu salehah teh bejaan ibu-ibu. Istri solehah mah ka salaki kudu diurus. Kade ibu aya nama zaman HP salaki geuring teh ulah dipoto. Ibu mah da salaki geuring dipoto cepret di aradan suamiku muntaber. Adukankeun rek cager beuneunan. Modal. Kalau dipotoan diurus lamun arek sare teh wudu heula ibu osok rek sare wudu heula osok wah pelembab ibu mah MS gulow wah barek ieu naon teh ngahaja banget dia make waduk naon teh Waduk naon teh dah? Wedak. Bibir hayang alus pakai listrik Lipstick. ya lipstick atau pakai listrik bakal salah terus malah lodar rek sare ibu dararang dan heula lah bari kecepian tibang rek molor dang teuing lain kitu supaya salaki ibu teh sare teh asa jeung jelema ayo lamun ibu rek sare ala bu kakek kacamata tuhu mencari talian ku kabel ala eta ciluh sagede-gede bohlam kita salah ibu teh salah perlu kebak rawas ieu pamajikan ayeuna pakuntilanak nya supaya menang pahala sare teh wudu heula wayahna bapak osok wudu heula bapak wudud bapak mah wudud wae ya di desa sare teh teu sami ieu teh benar pedagang pedagang aya paling ditutup pedagang petani aya di PNS aya anu gawe di desa waduh anu bukna beureup aya ye beres tukang nguseup aya ye komplit di dieu pokona lamun lembur eueuh tukang nguseupan wah geus teu sampurna nah aku naon ye kudu aya tukang nguseup sareng tukang ojek aya sing berkah sadayana ibu ge rupa-rupa bajuna tuh aya nu tiung coklat aya tiung koneng aya nu ditiung hejo aya cek agama jeung anu dilarang ku agama jeung dilarang ku negara naon keur ibu-ibu ulah ditiung koneng nah aku naon da koneng mah lain jang tiung jang naon bumbu ulah ditiung koneng koneng majang bumbu aja nya ulah ditiung coklat coklat aku naon gulung sireum hulu komo deui ulah ditiung hejo tai tah najis bukan dipake salat teu meunang tiung coklat teu meunang pokona malam alhamdulillah bapak orang naros lamun di dieu salat make celana lepis kenging teu salat kenging teh cenah Pak kenging di abdi mah henteu Pak salat make celana lepis Allahu Akbar cek kana celana dipake arek ge tadi memeh salat make celana lepis mah ulah keur salat ibu osok ugah diwengi naon ngompol gelis ngompol pipis atuh ngompol tas ngompol terus naon bobo deui obe heula obe heula jorok kurang di mata langsung sarare geus teu dikumbah deui kan manggeus lain kayak bedana pipis tah tadi nu masalah pipis ngompol kumaha bedana panganten jeung ibu-ibu beda karena wanita itu makhluk unik kumaha ta unikna jangankan bicaranya jangankan jalannya kentutnya juga rupa-rupa cik kumaha itu rupa-rupa itu parawan cik kumaha punten eta parawan airana mah rada seber kumaha mangga ai nini nini mah sawios dinu itu ai dinu pipis kumaha ye kieuhna beda-beda kumaha bedana rupa-rupa parawan mengenaheun kieuhna ge kumaha seprit eta parawan airana mah rada seber kok aku lah ai nini
geus bareak pakingna jaba awe mah sok beser Kumaha ta beserna? beser loba keneh awewe ki mah daripada lalaki sapoe sapenting lagi Aya awewe sok sabaraha kali gitu. sok sabaraha kali ibu pipis sering 5 kali aya tuh pipis beser awewe mah kadang-kadang rek dipake we ku salakina pipis heula nya banyak ki heula ngopang ki heula yang ki heula rek dipake ki heula Benar benar. beres ki dus teder karek setengah main urut heula pada turun aja yang ki itu mah ki deui wae awewe mah jaba lamun awewe ki Mang Parin Heeh. eta teh cai deui lamun obeh teu mahi sagayung Kudu sakumaha? sakumaha teh mun obeh buset sabak anu saember mun lalaki mah ngeunal kieu teh nangtung geus si tiang listrik wah bari numpuk ka luhur geus teh beri kidik digebungkul ka tiang listrik habak untung tiang listrik teu ngomong lamun tiang listrik ngomong pasti nanaon anu si atas kieu digebungkeun ka aing da anggar mau asa gede aing tiang listrik benar. Ari awewe kumaha? awe mah jaba lamun cabok teh dicabokan Kumaha? ku kaplok dicabokan ayeuna sakali kieu 5 kali nyabok 10 kali nyabok lamun sapoe sapeuting 10 kali kieu 100 kali nyabokan mentak pantes bareuh awewe cabok wae kaplok kuat jeding pan teteh kunaon teh Ece cing bere tip teh istri yang solehah teh cirina kan abi aya 3 tadi Ya. yang geus ka panganten ari ece istri yang solehah teh kudu kumaha istri solehah mah kudu nurut ka salaki pokona mah kudu nurut ka salaki tah kade kesaeuna teh sok aya pamajikan nu galak ka salaki nu cerewet ka salaki bapak kudu bahagia lamun bapak boga pamajikan cerewet 3 manfaat pamajikan cerewet Pak hiji kahiji boga pamajikan cerewet imah moal kaasupan jin nah mah kasupan jin oh jin ge soak kudu cerewet mah ngacaprak we ti hudang sare nepi ka molor deui moal caprak wae eta mah jin kuat bubuntal Pak aing beda mah di dieu gandeng caprak wae manfaatna aya nu cerewet mah anu kadua manfaat boga pamajikan cerewet salaki bakal getol usaha bakal kita usaha nah kumaha eta teh oh tegop ngajedog cari kanan wae kudu digecan sep serentang sampai pemajikan anak asa mal usaha kudu anak saya nu leutik jajan wae beas geus beak TV ge boga 14 geus dijual ku aing 2 in kata tangka asa ngajedog wae asa masalah teh lain eta TV mikat di 2 in sabaraha in TV teh 14 dicicil 2 in jualan siapa jadi salaki teh nongtot bool pondok bool siapa cenah pocek orang mending pondok bool daripada panjang bool riba mamawana kudu digusur cuma ngeunahkeun aing mah reuneuh capek cenah siapa ngeunahkeun daripada reuneuh kabeh nya salaki pamajikan reuneuh pendeuyang salakina 6 bulan pamajikan 7 bulan marangkat di USG mana ka mana Pak ieu cenah USG bari hiji kita naon teh cenah teh moal jin moal betah moal asupan jin iman oge kadua bakal getol salaki teh kana usaha anu katilu nu katilu boga pamajikan cerewet mah Pak moal kena kuhuisan nah aku naon pokoknya modal orang-orang kanan wae carekan wae tapi kadang Pak tenang lamun bapak pamajikan monyong wae gampang ubarna ku duit bener teh Bo lamun pamajikan ibu isuk monyong beurang monyong sore monyong bere duit lamun anger wae monyong na teu cager berarti eta ibuna monyong ti tadina benar nu kitu mah tong dibere duit bere naon beulikeun petasan sunut tadi nu monyongna cekor we gitu kuman Ece